beruntung jelema nu masih keneh boga indung bapak sehingga bisa dedeuheun jeung nyaaheun indung teh kanu jadi anak ketika anakna ngabakti kanu jadi indung eta teh pintu surga keur mejena muka. Masya Allah, namun orang ngabakti ka indung, indung ridoeun ka urang eta surga muka lah. Urang ngabakti ka bapak, bapak ridoeun ka urang, ya Allah pintu surga muka deui. Mustika nu aya di dunia adalah indung bapak nu mantap mun aya keneh indung mun aya keneh bapak eta pintu surga sing ade. Pintu surga sulah hese-hese datang urang ka imah indung bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampura insyaallah tuh kula mawajang abah rokok kentong. Alhamdulillah sakabahna bu sia bisa aja sakai abah masya Allah kumawa gula mau kopi kudu inget ka abah yang emak alhamdulillah kabeuki emak kula nyaho tah dibelikeun tah jang emak masya Allah sia ku hebat-hebat teuing ceng indung papan aing pokona mah geus kabeuli jasa hate sia hate emak ku sia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nyaritakeun haul berarti nyaritakeun maot. Lamun urang nyaritakeun maut berarti nyaritakeun alam akhirat. Aya jelema nu geus teu betah di dunia iri kanu maot lantaran umurna geus kolot model Mang Haji Pendi asal ngadege nu paeh be marah sial teh Israel lain ka aing heula marah unggal aya nu maot sahanapeun manehanana marah teu beres Israel cek yana atuh aing heula bae cek yana geus teu betah jasa hirup di dunia ieu hayang gegeuraan kukula ditanya lantaran sering Mah Haji kunaon sok mamarhan kitu hayang geura maot hutang hutang gede jasa loba jelema nu hayang maot teh macem-macem. Aya nu hayang maot teh karena gede hutang, aya nu hayang maot teh karena diusir ku pamajikanana, aya nu hayang maot teh gering teu eureun-eureun, aya nu hayang maot teh lantaran hayang gegeuraan kapanggih jeung Allah. Masya Allah, mengaji hayang gegeuraan kapanggih jeung Allah, hayang geura kapanggih jeung Allah. Atuh masalah urang doakeun mudah-mudahan Mang Haji Pendi dicepetkeun. Tuh aya nu hayang gegeuraan kapanggih jeung Allah sedengkeun kapanggih jeung Allah mah moal bisa lamun teu maot. Berarti hayang gegeuraan maut. Ya Allah ya Rabb. Dumanta hayang gegeuraan maut lantaran percaya diri bahwa ketika maut kapanggih jeung Allah jeung kapanggih jeung kanikmatan kubur. Jelema teh aya nu dibere kepercayaan pasti ketika maut pasti kapanggih jeung kanikmatan kubur, yakni kanikmatan hakiki. Aya anu yakin model kos kitu. Nah, kuari
Dek nanya ka Mang Haji, kira-kira Mang Haji lamun maot yakin bakal kituna? Bakal kanikmatan kubur. Yakin? Atuh lamun yakin mah teu heula we nya. Lamun yakin mah teu ada masalah. Ya Allah ya Rabb. Urang maot eta kan sakaratil maut pangnyeri-nyerina. Tapi urang ningali tingkah jelema nu sakarat teh rupa-rupa. Pengalaman kula ningali nu sakaratil maut, Masya Allah. Aya anu tenang. Nyaho-nyaho maut. Aya anu seserian, serina kadege kurang cacara katakan. Asal neuleuh ka dieu molotot seuri, asal neuleuh ka dieu kucem, asal neuleuh ka dieu kadege ieu seuri cacara katakan pohara ngan teu bisa ditanya. Kukula ditanya ningali naon teu bisa teu ngajawab. Tah ka dieu deui berenggut. Pas mejeuna ka dieu seuri plek maot. Ya Allah ya Rabb. Aya anu maot teh letahna nelol ka dieu. Terus setik bagi panjang datang ke bujal. Letah teh orang panjang datang ke bujal. Masya Allah, eureun maot kula langsung teu ngeunah dahar. Asana meureunanan bangsa 3 poe 4 poe bat teu ngeunah dahar, mun teu jeung daging hayam teu jadi. Gitu. Haju teu bisa sare. Ya Allah ya Rabb, kadeudeuleukeun bae eta nyerina sakaratil maut. Masya Allah kan. Tingkah-tingkah sakarat anu katinggali kurangan rupa-rupa. Geus, kuari mah kembali ka diri urang. Urang teh bakal maot, kumaha engke bakal. Kembali ka urang tadi ayatna dibaca, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pasti kembali ka diri urang, ai aing engke lamun maot kumaha ieu tingkah teh. Ahli-ahli Allah, para ulama nu belah dieu babari maotna jeung ngareunaheun katinggalina. Kula nyaksian sababaraha ulama jeung sababaraha guru hampir nararikmat katingali sakarat. Gusti Allah. Tah. Engke urang geus maot. Pandian dibungkus. Bungkus salat. Begitu dibungkus ieu sampai keur teu ngeunaheun. Terus coba Haji Wawan nu ngeunaheun. Begitu naon ngaranna lapisan kahiji ditutup, lapisan kadua roh asup. Terus dibungkus katilu urang aya di dieu. Ya Allah. Terus ditalian kenceng talianan jadilah pocong. Urang teh bakal kitu teh urang teh. Gusti Allah nu agung. Ayeuna mah make jas. Jas lagi wallahu alam geus beres encan ieu teh meulina. Pokona nu jelas beginding we lah. Terus hayang laku deui kan. Tah urang dibawa ke masjid. Nu aneh, aya seorang waliullah begitu dibungkus pakai boeh putih terus dibawa ke masjid. Ari di luar negeri mah pan teu make kurung batang, langsung maitna dibawa terbuka luhurna. Di zikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ti imah ka masjid. Ieu na curug depan kieu tah kikieuan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha anu ieu mah hirup keneh ja.
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kabeh ngomong imam mait merendanan hirup. Coba buka. La ilaha illallah. Aya Haji Pendi mah nu handap illallah. Atuh teu beres overdosis ieu mah. La ilaha waliullah dibungkus curugna ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kaget anu ngagotong kaget ya otomatis langsung coba orang buka dibuka bahasa maot kieu tadi bekikian coba orang baca deui orang baca coba baca la ilaha illallah kieu deui la ilaha illallah, la ilaha illallah jih pada la ilaha illallah cenah curugna kikieuan ieu ngomongnya nak wali mah teu pae atuh beralupatan kabeh ngomong biasa masya Allah. Iyalah seorang waliullah ngaranna Zunnun eta illallah 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 masya Allah karim teu maot wali teh ngan zahirna hungkul maot pindah alam nikmat. Nah komo teman Sayyidina Umar mah Sayyidina Umar maot begitu maut langsung salaten kubur gitu dikubur jero kubur kan ditanya man rabbuka cek Sayyidina Umar ieu kieu nanya ka batur cek Sayyidina Umar hei malaikat kieu nanyana sakali ini coba tanya man rabbuka kira-kira aing nanya pantar kula lamun ditanya model kostum muasieun coba si eta ya aturan bisa gak jawab jadi henteu Sidina Ali di luhur seserian bae ngintip Sidina teh ngintip gideg we Sidina Ali kikian bae tanya deh awas ya cek Sidina Umar lamun nanya model kieu bae awas ya mulai kuari turunkan coba pertanyaanana suarana turunkan turun man rabbuka tah gitu Allah wa man nabiyuka Muhammad wa ma qiblatuka Baitullah selesai awasnya cek Sidina Ali teh tah Umar mah boro-boro keur hirup keur bae lagi cek cenah di jero kubur masih kene dakwah kene bae masih kene dakwah kene cacak-cacak lamun eueuh Sidina Umar ieu malaikat munkar nakir nanya geus anta parah ngan kuari mah rada deres kecuali bangsa tukang karung gitu eta mah rada kejem kene sebab loba oplos Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah wali teu maot tanda loba jelema anu maot dibuktikan ku Gusti Allah senyum nyarita jeung sajabana di jero kubur Sayyidina Umar lantaran geus wauh jeung Allah masya Allah sugan aya gimbir sugan aya sieun ditanya ku malaikat munkar nakir tenang gitulah ahli-ahli Allah tinggal kembali ke diri urang hiji ketika sakarat urang di mana jeung kumaha masya Allah sedangkan eta perkara nu pasti nomor kedua ketika orang ditanya ku malaikat munkar nakir bakal kumaha ngajawabna sedangkan jawaban-jawabanana kumaha nu dipake karesep ku urangna lamun urang ningali dina kitab Qurtubi loba jelema anu salah ngajawab lantaran resepna leuwih resep batan Allah leuwih resep kana urusan-urusan dirina. Abah menyeritakan aya jelema dagangna jengkol baik datang ke resep jasa ka jengkol ditanya di jero kubur man rebuka jengkol Abah eta ya masya Allah nah, berarti sih ge lamun aja man rebuka karunggoni enggak sih mah langsung diseret
Ya Allah ya Rabb, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang perhatikan pintu surga, sebab pintu surga nu mukana urang nu nutupkeun lagi urang. Paling istimewa lawang surga adalah menghargai ka indung bapa. Aya sahabat begitu emakna maot ceurik kokosodan. Begitu cerik ditanya banyak seorang sobat sih, maut makna cerik datang ke pohara teka harti. Akhirnya di barepe kunaon ieu maneh make cerik popoharaan. Apa teh ingat kada takdir? Ingat. Sedih ku maut henteu. Ieu naon nu dipake ka sedih? Do dipake ka sedih teh hiji, pintu surga teh aya dua, ngabakti ka indung jeung ka bapa. Kuari emak geus eueuh, jadi berarti pintu surga nu hiji geus nutup, tinggal pintu surga nu hiji deui. Tah jadi kula teh kuari teh sedih teh lain naon? Hayang terus ngabakti ka indung jeung bapa lantaran di dinya lah terletak ngabukana pintu surga. Kumaotna emak berarti pintu surga tinggal hiji deui. Lamun bapa maot berarti geus selesai pintu surga. Birrul walidain hese. Urang lamun geus maot paling ge bisa kieu we ya urang. Ziarah ka kubur. Namatkeun Quran jang indung jang bapa, maca sholawat jang indung jang bapa, sedekah jang indung jang bapa. Tapi secara langsung mah urang kan henteu bisa ngabakti. Beruntung jelema nu masih keneh boga indung bapa sehingga bisa dedeuheun jeung nyaaheun indung teh kanu jadi anak ketika anakna ngabakti kanu jadi indung. Eta teh pintu surga keur mejehna muka. Masya Allah karim. Namun urang ngabakti ka indung, indung ridoeun ka urang. Eta surga muka lawang. Urang ngabakti ka bapa, bapa ridoeun ka urang. Ya Allah, pintu surga muka deui. Mustika nu aya di dunia adalah indung bapa nu mantap mun aya keneh indung mun aya keneh bapa eta pintu surga sing hade. Pintu surga geus ulah hese-hese datang urang ka imah indung bapa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hampura insyaallah tuh ulah mawajang abah tah rokok kentong. Alhamdulillah jak abah da bu sia bisa aja sakai abah masya Allah tuh mawa gula mawa kopi kuari inget ka abah. Jang emak alhamdulillah tah kabeuki emak kula nyaho tah dibelikeun tah jang emak masya Allah sia ku hebat-hebat teuing jeung indung bapan aing pokona mah geus kabeuli jasa hate sia hate emak ku sia nuhun luak dia kuek emak gabah aya keneh emak hate emang sedek naon amun aya mah satrek wewa. Itu mah garong tololnya. Itu mah garong antuk masya Allah. Ulah gitu ka indung bapa. Itu mah orang pondok. Tuh ya. Bukakeun pintu surga melalui khidmat ka indung bapa. Bukakeun pintu surga. Ya Allah ya Rabb. Bukakeun pintu surga ternyata babari. Ibadah urang mah jawali lain pan hese. Ibadah teh kan tingkatan-tingkatan, aya tingkatan-tingkatan awam cara urang biasa bae bersyariat. Aya durik naikeun ibadah melalui thariqah atuh pindah tina syariat kana thariqah. Ieu mau ongkoh berthariqah tapi duit pamarentah dihakanan bae. Atuh tah ngaranna teu pindah. Norekat mah pindah tina syariat kana norekat. Geus atuh alam lagi beda bakalna. Moal dekeun nyana jadi jurkam. Moal dek ada duit pamarentah nu kos kitu mah karena bersyarat henteu salah. Ngan lamun atas nama thariqah berarti pindah ti syariat kana thariqah. Engke naik ka dituna berhakikat. Hese ieu mah keur carita bae keur carita.
urang mah bersyariat bae geus lamun bersyariat masa kumaha tadi urang make akhlakul karimah kos aya dina dongeng teh anakna ngadengekeun tatanggana kabeh ngalem ka emakna mak cak anakna emak teh cenah cak kabehan geulis jas dideuleu jas biasa bae tapi tatangga jeung babaturan nyebutna geulis ka emak teh aya naon sih di diri emak oh neng sebenarnya emak aing neuleu paras mah tuh biasa bae ngan mata mama teu pernah dideleukeun kanu jore-jore neuleukeun batur kanu bagusna bae nu jorena teu pernah dideuleu jadi sayup neng ceulik emak mah teu pernah didengekeun kana barang-barang omongan-omongan anu goreng geus we teu pati didengekeun ku emak mah kitu keneh irung emak teu peuti diambeukeun kana hal-hal anu teu bagus sungut emak teu pernah diucapkeun teu pernah ngucapkeun kecuali Al-Qur'an zikir sholawat jeung bahasa-bahasa anu bagus emak teh cire teh kadeuleuh teh cire ku batur mah semampai padahal mah biasa bae nu mantak semampai ieu teh teu kudu diet lantaran osok ngaluarkeun ala kadar milik mak jang pakir miskin nah iyalah bakal ketempona emak teh geulis demantek Allah manten neuleuh perangai jang naon atuh neuleuh haji pendi kasep aya hatena mah belewuk jang naon neuleuh seorang wanita geulis tetapi hatena henteu geulis anu diperlukeun ku urang teh anu hatena geulis di dunia mah moal lila innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah henteu neuleuh kageulisan Allah henteu neuleuh kagantengan kakasepan Allah mah neuleuh teh tah qalbu hirup urang kuari sabaraha taun meureuneunan kuari teh aya nu geus 50 aya nu geus 70 pos ngaji pendi bate ieu teh geus leuwih teh anakna geus ge bae kapan ya bapak mati ini geus leuwih teh hirup di dunia teh anu jelas pakabehan kan bakal maot ya urang nya nu dideuleuh ku Gusti Allah lain beungeut sakumaha gantengna beungeut sakumaha cantikna awak sakumaha gagahna isuk pageto mah babagi awak jadi santapan cacing roh urang anu menghadap ka Gusti Allah mantap ketika urang hirup di alam dunia ieu teh kan dicoba terus ku Gusti Allah dicoba hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkur inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi kaula ngadamel manusia tina kumpulan sperma jeung opum cai mani lalaki jeung cai mani awewe jadilah manusia nabtalihi ku kaula bakal dicoba urang teh dicoba ku harta dicoba deui ku sugih dicoba deui ku susah dicoba ku sehat dicoba ku gering dicoba terus bae dicoba nah ieu ku hari kan urang keur dicoba ku corona cobaan eta mah masalah jadi gerakeun ku Gusti Allah teh pemerintah teh seperti kos gitu dicoba deui ku hari teh urang teh ku berbagai ekonomi kahareupna makin parah ekonomi lamun kayaan kos kieu emang bakal kumaha gitu ulah gimbir biasa bae cobaan ti Gusti Allah sebab naon urang terlalu ngeunah teuing hirup di alam dunia ye komo di Indonesia supaya salamet urang ulah terlalu cinta dunia nu mantep nang Gusti Allah keneh urang lamun sakarat masih keneh aya nu dipeke ka cinta dunia eta nu bakal berat tapi lamun geus eueuh di jero hate masyaallah bakal geunaheun sakarat urang dicoba berbagai cobaan geus jelas tadi susah sugih sehat gering aya cobaan per hari aya jelema dek ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah pasti dicoba pasti 100% dicoba wajen ku kumaha ge aya jelema getol jasa ka masjidna lantaran di kota naik mobil asal ka masjid naik model di Mekah lah
modal di Mekah makan orang naik bus, asal ke masjid naik mobil bayar, asal ke masjid naik mobil bayar. Satu ketika begitu bayar dikembalian ku supirna atau ku kondekturna, kembalian barang dideuleu ieu kembaliin teh gede teh. Mun ieu makan cerita di luar negeri, mun di urang mah nu ukuranna mah sabenerna mangan ge ieu teh naon kitu ngaranna 200 perak, tapi ieu mah jadi kembalian jadi 500. Kan kaget marehanana. Cipari jadi gagedean. Nah, turun, begitu turun bebeja ka supirna, pir ieu kombalina terlalu gede. Nu kuduna 200 dia jadi 500. Masya Allah. Cak supir teh puguh pula teh ngahaja. Lantaran ieu jelema sigana mah hebat ka masjid bolak-balik ka masjid bolak-balik, dicoba ku kaula ieu dileuwihan, dicoba dileuwihan. Nu kuduna mah ieu teh 200 jadi 500. Kombalina teh jadi leuwih. Ternyata bisa dibalikeun deui. Eta kan berarti hebat akhlakna. Pernah aya nu belanja karung ka Haji Pendi? Pernah. Aju duit nate ya leuwih datang ke kuari, datang ke kuari tuh ngarasa milik panjang tolol deh. Nah iya berarti kan gak dahar lain hak lah itu tuh dianggap milik kan kunya nama belon kan kasaksian ku kabehan milik cenanya. Nah iya bukti iya kumaha di kuburan ana anda kumaha tah orang dicoba terus. Masya Allah Karim tuh di urang biasa nyalatin ya galibna kan dibere sholawat. Pernah terjadi kula nyalatin jauh ka Cisoka, jauh penting deh hayang disalatin baik tadina nazar lain nazar wasiat yang disalatin ku kiai kadari itu atuh kula geus beres ieu kuluntang kulinting bae kula manggis ge bae di mobil ieu seji pendi ka mana kulun tak ke kalalawang nu ieu ke kalawang nu ieu horenganan can dibere sholawat tedek balik. Masya Allah atuh lamun teu dijingjing mah ceulina balik sia goblok mah tah ieu kan dicoba ku Gusti Allah ya tuh geus ulah pikiran kan kos gitu geus dibere ganjaran ge geus gede. Masya Allah lah ieu urang teh dicoba dan dicoba dagang dicoba, orang tani dicoba, jadi kiai lamun teu lulus bahaya. Dumantak loba jadi kiai teu lulus. Karena ke sirungan mulai datang camat, mulai datang ngomong ke belah ditu na bupati. Racun tah mah sebenarnya. Racun nugas gitu teh. Ai kudu dibejakeun. Maksudna ulah wau, kula mah wau pisan jeung bupati akrab jeung gubernur akrab. Dan dandim akrab cuman duitna ulah didahar no kos. Lamun urang ngadahar duit kos gitu Haji Pendi tajeng ieu tah. Dibere ku kula. Ya duit. Ya. Eta teh daek berjamaah. Salat ti penting teh daekeun. Enggeus pokona mah euleup-eupan we. Salat maghrib 2 rakaat naonan. Gara-gara ada duit ibu bupati maghrib 2 rakaat goblok udah coba ya Allah ya Rabbi duit nah orang dicoba makin kebelah dia makin dimomoy tak iya mah keur carita bae iya pan iya ketika pilkada di Barere mantap tuh barisa ibadah teh eta di Barere diberen sabarut ka jasa aja dibere sabaraha ulah zarian tuh nah udah gak dirikan pemimpin ngadirikan tapi kos gitu nanti eta cobaan mulai cikuari orang beresihan iya bisa jadi mamalang ke ketika sakaratil maut orang teh dibere ngeunah ibadah ku Gusti Allah teh tina makanan anu teu bagus. Ari makanan nu bagus Mbak silahkan bae dahar nginum jeung sajabana. Masya Allah Karim ya tah iyalah makanan anu teu bagus. Urang maot terus dimpandian dibungkus roh urang asup kadinya bawa ke masjid sholatin ngadenge urang
saha nu ngimamanan masyaallah urang aya di dinya roh Allahu akbar ngadeng Allahu akbar ngadeng Allahu akbar Allahu akbar likum bawa ke kuburan masukin ke jero kubur buka talina pipina tempelkeun geura kadinya katane anu kuari jadi kebanggaan urang teh unggal poe ria jeung ria we urusan pipi urusan wajah nya tuh kuari make masker bagus seperti masker ceuk mah bagus ngan ngomong teu jelas ngomong tuh jelas sebenarnya awewe pakai masker itu bagus sebab eta teh hitung-hitung cadar tuh kudu makan pakai cadar awewe teh wari mah pakai masker ka imah ge pakai masker sok mantap cai di mana ya itu cenah tidak kita sadar oh naon kana lemburna pekong haji sadar teu sadar naon neng naon buka maskerna teka denge ya aduh kudu itu ditutup ulah kadeulean tetapi karena budaya di Indonesia sok aneh anehna kieu ari wajahna dicadar ya dirapihan ai ulin ke pantai iya kan tuh beres deh ya dicadar ongko ulin ke pantai wah tuh beres ya mah ya ayo kabangi ku Haji Pendi di obrolan daekeun goblok ieu cadar naon ya tah nu baca kayak istilah mendingan kolbuna bae lah nu dicadaran daripada urang acak-acakan geura ge urang kolbuna bae nu rapi innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum kolbu urang cadaran kira nu mantak urang ibadah teh berat lantaran kolbuna teu dicadaran salat ka sisi ka gigir terus we teu husuk sebab kolbuna teu dicadaran wah ka mamana keur salat inget ka karung keur salat inget ka motor keur salat inget ka mobil ieu deui inget ka urang Karawang ya Allah ya Rabbi keur salat ya Karim tah iya kan karena kolbuna teu dicadaran tapi lamun kolbuna dicadaran ulah aya selain Allah ketika orang dek masjid ketika orang dek salat tunda heula selain Allah nah eta kan babari tah ngomong mah tah tapi ngalaksanakeunna hese iyalah aya ilmuna nu sok disebut ilmu thariqah di dinya tah urang mun bersyariat bae mah hese thariqah makan ngawungkulkeun diri urang ka Gusti Allah sehingga ulah aya nu dilirik ulah aya nu dihiji be Allah ketika sholat urang tegap Allahu akbar ka Allah bae engke bakal dibere kanikmatan tah nu mantak urang lamun geus lamun ka Allah bae kajian diriung-riung kajian kumaha biasa bae urang lamun di syariat kebenaran aya awewe endek menghindar ti awewe hese ya sok laksana coba ge perasaan ente urang di syariat teh haju aya awewe urang endek menghindar tina neuleuh ka awewe teu bisa sebab naon sebab qalbuna eueuh Allahan ketika aya Allahan ningali awewe cak Allah teh lain mahram biasa bae beunta mah beunta tapi urang cuek bae jadi pedi ku kurang geus dibere ilmu eta alhamdulillah teu katekan datang ka kuari kos ucing garong bae ngarekeb bae kos ieu mah asana ieu mah mun paeh masyaallah ya saya mah moal wau di akhirat lah teh hayang aing mah kajian teh mah haji kok dirantai sih yaho ieu innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hate urangna ieu kudu dicadaran supaya rapi ulah aya nanaonan mandak lalaunan masantren heula ngaji heula geus bisa ngajina mulai fokuskeun ibadah fokuskeun qalbu ibadah teh aya nu zahir hungkul aya anu jeung batin da ieu
memeh urang ngaji mah hese, tapi ketika urang ngaji lalaunan dan karak hayang fokus teh seperti eta. Nah, jadi urang lamun aya Allah hamba di jero qalbuna naon anu diharamkeun teh babari dengan refleks teu hayang. Tapi di syariat mah urang eueuh Allah di dieu teh Allah teh ngan sakadar disungut hungkul. Berat orang untuk menghindar tina maharim tina nu diharamkeun. Nah, beres disolateun bawa ke kuburan, bukaan talina yeuna dibuka minha khalaqnakum ti taneuh maneh didamel wa fiha idukum kataneuh dibalikeun minha nukhrijukum taratan ukhra engke bakal dihudangkeun deui jaga ketika kiamat balikeun pipina antelkeun kana taneuh ieu teh sabenerna mah jenderal teh jenderal teh naon ieu teh kapten teh naon ieu teh presiden teh naon ieu teh bos sabenerna teh bos teh naon ieu teh bintang film teh naon ieu mah kiai komo kiai mah parantina kiai mah nemah ketika nyaritakeun maot ustad mah nemah ketika nyaritakeun maot emang paranti geus dina nikmat teh tataban hiji-hiji plek 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 ya Allah ya Rabbi mulai poek urang roh urang aya di dinya ya Karim terus urugan kamari mah ieu teh mah urang tapi poe ieu mah ditincakan ku urang kamari mah bapak urang ieu teh nu dihormat ku urang detik ieu mah ditincakan ku urang kamari mah ieu teh guru urang nu diagung-agung muridna teu pernah wani nyentuh tetapi saat ieu mah ditincakan ku muridna deuk kumaha coba selesai jero kubur talqin La ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah beres talqin udah atawa keur beujeuhna dipelebah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir bentak urang di jero bentak kullu nafsin za'iqatul maut leungeun urang gade oh pae aing kullu nafsin za'iqatul maut aing pae wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur urang hudang tiup untuk percaya apa ya gimana ngaji tiup udah bisa orang ngaragap aduh itu kuburan dek minta tulung kasah di dunia mah orang sulit loba jang ngegero-gero di jero kuburan dek kumaha ya Haji Pendi Uzkuril adal ladzi khalta alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kieu memang haji ka di jero kuburan ngadengekeun terus saya selesai ya Allah ya Rabb urang bakal kos kitu tah Gusti eueuh dadaonan hirup sebab ketika urang diiring ka kuburan tilu nu ngiringkeun teh dulur dunia jeung amal nu dua balik amal nu milu jeung urang Gusti amal nu mana nu bakal milu bayang-bayang gara ku urang amal nu mana nu bakal milu ka kuburan salat urang kos kumaha puasa urang kos kumaha zakat urang kos kumaha babantu urang kos kumaha ieulah jeung sebuah renungan cara Sidna Umar tadi ditanya teh sieun manehna mah jelema nu ditanya cinta ka Tuhan Abdul Qadir man rabbuka Abdul Qadir pan geuna enta mah wa man nabiyuka Abdul Qadir kan geuna enta mah lantaran cinta ka Tuhan Abdul Qadir jadi pendi ga sok pan mamaca
Man rabbuka? Abdul Qadir. Ya, Abdul Qadir mana sih goblok? Ya. Atuh jangan Abdul Qadir lain itu. Tah iyalah. Gusti Allah agung beres. Baralik pertanyaan kubur. Lamun urang bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir geus nikmat. Tapi lamun urang teu bisa, ya Allah. Aya nu hebat. Seorang wanita maut, begitu maut, ya Allah ya Rabb, di jero kuburanana aya lawang 2. Ieu ka sorga lempeng, nu ieu lempeng ka sorga. Nyana deuk ngaluncat bae kos kitu tak deuk ka sorga. Ternyata aya malaikat can bisa ku ari mah heulanan deuleu bae deuleu tuh itu sorga, ieu sorga. Kek ieu kula cek manehna dibere 2 lawang kunaon? Nu mantak dibere 2 lawang lantaran anjeun ieu dicandung 2. Oh, mantak kieu. Langsung lawang ka surga. Masya Allah karim ceknya hanjakal ya geus maot mun hirup kene salaki tita 4 sekaligus kabeh kula boga lawang 4 cek manehanana kayang sia tah mah nyandung ya boga duit sia tah iyalah ya 2 lawang seperti eta. Masya Allah karim urang lamun nyaritakeun tentang lawang-lawang surga loba di awewe nu dicandung birrul walidain aya deui engke nu tahajud teh teu babari ngomongna doang urang babari jasa tahajud bae wa minal laili fatahajjad bihi Al-Qur'an ge ayat geus aya tapi lamun hudang bae teu penting waduh puyeng eta kapan ke di jero kuburna teh ya caang ieu cacaang naon ieu bisa caang ieu tahajud. Masya Allah hanjakal baheula ngan 2 rakaat jadi ngan 10 watt 10 watt di jerona ya Allah ya Rabbi oh lamun anu 4 rakaat teh caang nu 6 rakaat teh caang wah haji pendi mah tahajud berang peuting wah harapannya nama tahajud terus we berang peuting terus we tololnya mah teu make ukurannya mah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Imangan sakadar jang itibar hati-hati jang sebuah renungan urang bakal maut sakaratil maut urang teh kumaha engke bakal jeung di mana wallahu a'lam. 2 urang teh ieu teh bakal dikubur sageus dikubur aya pertanyaan kubur kumaha urang menghadapi malaikat munkar nakir. Encan ke selanjutnya bakal aya ba'ats hudang ti kubur digiring ka mahsyar aya mizan aya timbangan amal aya siratal mustaqim. Gusti Allah nu agung nya ieu lakon urang hirup di alam dunia ngan sakedeuk dumandak saya marupil kurki be ibadah aya nu assalamualaikum waalaikum cicing bae assalamualaikum cinta assalamualaikum cicing kaopat kali wallahi make sumpah abdi namu ka dieu hayang kapanggih tah aku sebab ngadenge wallahi udah cepet ka dieu aya naon henteu kula mah deuk nanya bae tadi assalamualaikum ka hiji jeung kadua katilu kadenge apa teu kadenge kon teu dijawab do mantak henteu dijawab cek maneh di dunia teh sakedeung jasa kula henteu sempet ngajawab salam-salam acan beusi kaburu maut lantaran ieu di dunia sakedeung di alam akhirat mah beuh tungtung wates wangen di dunia mah paling geh cek manehanana ieu 100 tahun tapi ieu di akhirat mah ya kari aji urang di dunia nu sakedeung kabeungkeut ku urusan-urusan anu ngahalangan jang pisenangeun akhirat rugi amat cek marupil kun mantak kula mah geus teu kaburu ngajawab salam-salam acam daripada kula ngajawab salam mendingan zikir bae ka Gusti Allah batur mah geus aya nu kos kitu teh pemikiranna ku embung-embungna cacampuran jeung makhluk
eta manggeus lain ukuran urang kuari mah kembali deui ka urang amal nu mana nu bakal milu jeung urang ka kuburan Gusti sedengkeun sakali amal eta milu ka kuburan engke dibahas hudang ti kubur milu bae terus ditimbang amal milu bae nu eta ngajembat jembatan di Siratal Mustaqim milu bae amal nu eueuh bae anu naon kitu ngaranna anu tinggalin amal urang jeung urang nah ieu lajang ngaragap diri urang hirup moal lila deui malila komo kuari mah ekonomi na keur mararacet kos kieu lockdown pabrik-pabrik wallahu aalam nya tinggal urang ngaberesan diri urang mantepkeun ibadah ka Gusti Allah nu encan kapaham tentang rurukunan ngaji anu hayang ningkatkeun keyakinan aya engke guru-guruna supaya urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun almarhum almaghfur Kyai Haji Abbas mudah-mudahan diampura sakabeh dosana. Itu kene almarhum ade mudah-mudahan diampura sakabeh dosana, dicaangkeun dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu ditinggalkeunana mudah-mudahan aya dina katawakalan jeung kasabaran. Urang kabehan nu hadir di dieu mudah-mudahan maot husnul khotim. Iya, itu tadi kunaon? Salah ieu cenah. Ih. Langsung bae tuh.